Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulamihi wa bi ta'lifatihi fid dharain. Bijahi sayyidil mursalin. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. An-niyatu utawi ngaran niat iku qasdu syai'i naja sawiji perkara. Muktarinan erek dikasrakeun rokna dijieun isim fa'il, erek muktaronan dipatahkeun ya. Ieu mah ka arti urang. Lamun muktarinan ka jadi hal teu si jelemana. Lamun muktaronan jadi isim maf'ul jadi hal tina pagaweanna tina syai'. Lamun muktarinan mah hale kangabarengan, muktarinan hale kang ngabarengan ieu qasdu. Geunah mah dijieun isim fa'il memang. Muktarinan hale kang ngabarengan ieu qasdu bi fi'lihi kalawan migawe ieu sy. Dari geus diajar mah nasrifnya ka harfi. Isim fa'il meureun muktarinan kasrahkeun haraf akhir. Hale kang ngabarengan ieu qasdu bi fi'lihi kalawan migawe ieu syai'. Kalawan migawe ieu syai' wa mahalluha lan utawi panggonan ieu niyat iku al-qalbu ati. Wa talaffudzu lan utawi ngucapkeun biha kalawan ieu niyat iku sunnatun sunnat. Wa waktuha lan utawi waktu ieu niyat iku ing dagosli awali juz'in tetap ing dalam nalika. Logat ing dalam nalika tetap nama kada jadi khobar ya tetap iku tetap ing dalam nalika ngawasu kawitan bagian. Gosli ngawasu awal kawitan juz'in bagian. Iku ing dagosli awali juz'in tetep ing dalam nalika ngawasu kawitan bagian. Minal wajhi kang tetep satengah saking rarai. Jadi sifat tina juz'in kang tetep maka tetep deui. Kang tetep satengah saking rarai. Wa tartibu lan utawi ngaran tartib eta teh bisa kieu deui, bisa yuqaddima dijieun mabni maklum kana udwan, bisa oge yuqaddama dimajhulkeun ka dituna udwun jadi naibul fa'il. Bisi engke aya nu kitu malobuatna kapung-kapung batu. Lamun nu biasa aya dina matan-matan mah dijieunkeun naibul fa'il dijadikeun mabni maklum. Yuqaddima alla yuqaddima udwan jadi maf'ul. Iku alla yuqaddima yen ta ora ngadinginkeun ieu wong. Jadi fa'ilna ditakdirkeun ieu wong. Yen ta ora ngadinginkeun ieu wong. Udwan ing sawiji anggahota. Ala udwin ngarikeun ing atase. Make ngarikeun heula ari ala na ing atase ala ngan make ngarikeun keur melengkapi ngarah-ngarah nerjemah. Ngarikeun ing atase anggahota kang lian make tambahan kang lian. Ngari udwu nama anggahota arti.
ala udwin ngarikeun ing atase anggahota kang lian. Anu tadi mah tong make kang lian. Dan ke kapanggihna make aya kang lian. Ke kok kaidahna. Dari arti asal udu mah anggahota we bungku. Udwan ing sawiji anggahota tadi. Tong make kang lian. Mun ayeuna kacap anggahotana make sifat kang lian. Ala udwin ngarikeun ing atase anggahota kang lian. Ta aya tambahan-tambahan kitu teh jangan tina hasil engke nganyahokeun kaidah-kaidah nahwu. Kusabab ieu bentukna kieu nakirah dibalikan ku nakirah deui. Tak lamun nganal-nganalkeun terjemah hungkul nyai terjemah mah pan sarua jeung hafalkeun satuan kata hungkul. Udwu artina anggahota, nya geus we. Anggahota hungkul terjemah. Engke bisa aya tambahan kecap-kecap nu kawas dieu teh tina hasil ngagunakeun kaidah-kaidah nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pasal tambahannya dina fardu wudu. Nerangkeun tentang dua nyata niat jeung tartib. Karena niat jeung tartib lain kaasup pagawean badan teu katingali buktina. Anu 45 pagawean nu 4 ngumah beungeut, ngumah tangan, ngusap kepala jeung ngumah kaki eta mah geus kamari dijelaskeun. Ngan ti antara fardu wudu teh aya dua anu lain kaasup pagawean badan tapi termasuk fardu. Sehingga lamun teu dilaksanakeun teh teu sah eta wudu kitu. Ya, nu kahijina niat, nu kaduana tartib. Lainna dek diobrolkeun naon nu disebutkeun niat, mata kamari henteu diterangkeun. Dina waktu namimitian nerangkeun fardu wudu tidak terlalu diperlebar apa arti niat, hanya sedikit-sedikit. Dari dia aya. Kamari ge saliwatna pan atosnya kalapan niat teh masdar tina nawa, nawa yanwi niyatan. Aya lapan nawa teh sarua jeung qasoda. Jadi niat teh qasdu. Terjemahna qasdu teh qasdu teh nya ngamaksud hese nerjemahkeunna nya nerjemahkeun aslina ku bahasa urang da kacap maksud pan itu. Bahasa Arab ya asli. Ngan geus dipake bahasa urang. Ngamaksud karena sesuatu gitu. Ieu asal arti niat. Ngamaksud rek migawe sesuatu eta nu disebut niat. Ngamaksudna hate rek migawe sesuatu itulah yang dinamakan niat secara harti itu, secara harti harfiahna. Mata ketika orang mangih kecap niat lain dina kitab fikih, misalnya sok aya apa dina kaos contohna dina hadis loba cenah cek hadis loba amal-amal akhirat anu jadi amal dunia tegasna mah teu aya pahalaan di akhirat teh teu kapanggih pahalana bisuin niat ku sabab goreng niat. Tanaon niat dina eta hadis? Niat dina eta hadis mah niat secara harfiah, artina tujuan melakukan sesuatu. Terus sabalikna loba amal-amal dunia anu jadi amal akhirat bihusni niat ku sebab alus niat. Artina amal dunia teh anu dohirna mah jiga lain ibadah, kawas gawe gitu. Gawe teh na dohirna mah da lain ibadah. Dahar dina dohirna mah lain pagawean ibadah, pagawean adat. Tapi jadi amal akhirat tegasna aya pahalaan bihusni niat ku sabab alus niat. Tah niat di dinya mah hartina qasdu syai' we mutlak. Maksud rek migawe sesuatu. Dorongan anu
nimbulkeun seseorang melakukan sesuatu tah dorongan eta nu disebut niat. Pangna urang contohna pangna urang gawe hayang naon tah dorongan eta nu disebut niat. Matak ngarah boga pahala can niat gawena kudu sing alus. Dahar naon doronganana pangna urang hayang dahar. Lamun hayang jadi amal akhirat eta daharnya kudu alus doronganana. Pangna urang dahar teh hayang kieu gitu anu patali keur pi akhirat teh. Tah bisa jadi dahar eta jadi bentuk ibadah. Najan asalna dohirna lain ibadah. Nya sabalikna sanajan anu dohirna juga ibadah kawas maca Quran, maca dzikir, ngaji, salat misalnya. Anu dohirna mah pagawean ibadah bakal jadi pahala di akhirat engke. Tapi lamun gopet niatna tegasna dorongan migawe eta perkara na gopet bisa jadi amal dunia tegasna mah moal aya pahala di akhirat. Nah maneh make maca Quran atawa nah urang make maca Quran doronganna pangna maca Quran teh ieu goreng pendorongna teh. Ah wayahna tong pati ngarap-ngarap teuing engke tong pati nagih pahala maca Quran eta gitu. Matak biasana ulama-ulama selalu ngelingan di awal-awal tentang bab niat gitu. Sing hade-hade dina niat. Tak kamari ge geuning dina tatalaran awal memeh nyaritakeun kaditu ka dieu nyaritakeun heula niat ngaji hartina niat teh dorongan jelema pangna ngalaksanakeun thalabul ilmi naon tangarah alus eta ulah kaluar dina opat teh. Sehingga lamun aya dorongan salian tina opat disebutna eta goreng niat. Matak ngajina hariwang teuing teu aya pahala di akhirat engke. Makanya pahala ngaji teh gede, bisi teu kabagian gitu aya batur-batur menang bagian. Sabab bisa jadinya. Bisa jadi ari dina dohirna mah sarua jelema teh. Pamana mah dina dohirna mah ngalakukeun pagawean anu sarua. Tapi lamun beda doronganna bakal beda hasilna engke ku eta jelema di akhiratna beda. Lamun tah nu munggah haji, bisa jadi ratusan jelema munggah haji. Ngan beda-beda doronganana itu. Beda-beda niatna bakal jadi beda engke hasilna keur eta nu ngabigawe. Tetap sing hade dina niat gitu. Tah eta mah kakarek harti niat secara lugot, secara harfiah. Lain niat secara istilah syara. Da ari niat secara istilah syara mah ayeuna ta'rifna. Sehingga engke setiap ibadah anu dijadikeun pokona teh niat misalnya panti antarana beberapa ibadah aya anu pokona teh niat rukun kahijina teh kawas wudu engke dihareup adus tayamum nah terus dinaik ka ditu salat pan niat teh dijadikeun rukun atau dijadikeun fardu tah niatna teh lain niat ceuk lugot nu tadi lain tapi niat ceuk istilah syara nu artina teh ieu jadi ieu mah rek ngartikeun niat teh ceuk istilah fikih sehingga engke lamun jelema wudu henteu ngagunakeun niat anu akur jeung tarifna ieu teh jadi wuduna gitu. Naon atuh cenah hartina niat ceuk istilah fikih aniatu ari ngaran niat ceuk istilah fikih istilah syara qasdu syai'i ngamaksud migawe sesuatu berarti kacap ngamaksud mah berentasan hate qasdu syai'i ngamaksud migawe sesuatu muktarinan anu ngabarengan eta garentes teh bifi'lihi kana prakna migawe eta sesuatu. Jadi aya tambahanana muktarinan bifi'lih gitu mun ceuk istilah fikih. Garentes hate anu ngabarengan kana prakna migawe gitu. Eta disebutna niat. Kakarek disebut niat ceuk fikih. Lamun eta garentes hate bareng jeung prakna ngamimitian migawe eta disebutna niat. Kumaha lamun paneuri maksudna kieu ari ngagarentesna mah geus awal keneh rek anu ngan beda henteu bareng jeung prakna migawe tah ceuk istilah fikih henteu disebut niat nu kitu disebutna azam. Kawas jelema ngagarentes rek salat
Tapi eta garantosna teh henteu barang jeung prakna migawe salat, eta mah ceuk fikih mah henteu disebut niat, disebutna azam. Padahal maksud keneh maksud erek salat. Ngan eta garantos teh dibagi ku fikih mah. Lamun di barangan jeung prakna migawe kakarek disebut niat. Lamun memeh eta si garantosna memeh prak migawe disebutna azam. Istilah fikih. Tah dina wudu mah fardu wudu teh lain azam tapi niat kahijin. Lain ngajam wudu tapi niat wudu. Sehingga akurkeun kana tarif di dieu. Ngamaksud rek wudu teh kudu barang jeung prakna mimiti wudu. Begitu prak migawe wudu, hate ngagarantos rek wudu. Tah garantos hate eta karek disebut niat. Kiraha teu cenah waktuna ke dihareup bakal aya. Tah eta ta'rifna niat sakitu eta artina niat. Ayeuna urang asup kana tempat, ari tempatna niat di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Ari tempat ayana niat eta qalbu hate. Jadi niat mah pagawean hate lain pagawean lisan. Matak lamun geus nyaho mah ka dieu da moal aya parebut ya. Antara anu sok biasa ngucapkeun nawa itu jeung anu henteu moal parebut. Dan nu nyebutkeun nawa itu lisanna da tetep ari patokan ayana niat mah dina hate manehna. Atuh anu henteu nyebut nawa itu misal henteu ngomongna naon cicing we bahamna teh moal disalahkeun nu penting mah hatena aya. Ngamaksud rek migawe eta perkara. Dan sok parebut mah nu can pati ngarti bener. Ya anggap ya lamun ayeuna meureun antara orang-orang anu baheula rame marebutkeun nawa itu jeung usoli. Ceuk kelompok anu entong nyebut nawa itu atau nyebut usoli. Nah bid'ahkeun kana nawa itu jeung usoli. Keur kelompok anu fanatik kana nyebut nawa itu jeung usoli. Tapi ka hampir nyebutkeun henteu sah lamun teu make kitu tuh padahal mah tingali ka dieu. Da ari tempatna niat mah hate. Wa mahalluha al-qalbu, ari tempatna niat mah dina hate. Terus kumaha atuh ari ngucapkeun kana lafaz niat ku lisan wa talafudu. Ari ngucapkeun biha kana eta niat, berarti ngucapkeun mah ku lisan. Kawas nyebut usolli lamun dina salat. Atawa nawaitul wudu'a lamun dina wudu. Tah ari ngucapkeun kana eta niat ku lisan sunnatun eta hukumna sunat ceuk mazhab urang mah. Jadi ceuk mazhab urang sunat ngucapkeun kana eta niat ku lisan. Lamun ceuk nu sejen anu nyebutkeun teu sunat atukeun bae tong diparebutkeun mangga bade maca nawaitul wudu'a ku lisan mangga. Moal cenah urang mah sieun kalah kariweuh pabuis lisan teh pek bae nganu penting hate kade poho ulah kosong kudu aya garantos rek migawe eta perkara. Da eta hakikatna pelaksanaan niat mata dina hate. Ngan ceuk mazhab urang ulama-ulama nyebutkeun hukumna maca eta niat ku lisan sunat. Anu maksudna teh supaya lisan nulungan kana hate bisi malaweung. Bisi hate keur malaweung ka ditu ka dieu, ku lisan diingetan nawaitul wudu'a. Tah hate teh ngarenyag lamun teu malaweung. Nya pan ieu teh rek wudu kitu. Jadi pelebah nawaitul wudu'a mah rek memeh. Maksudna rek memeh migawena pek bae da tujuanna ge ayana pengucapan ku lisan mah keur nulungan kana hate ngelingan. Seperti contoh lamun dina wudu, paribasana urang nyebut nawaitul wudu'ana bari kokocok keneh ge nya hage bae. Nawaitul wudu'a fardhon. Nganu penting gerentas hate mah kade. Engke kudu muqtarinan bi fi'li. Sejak udek wudu nama kudu bareng jeung mimitianana urang. Jadi sepakat tempatna niat mah hate ngan sunat ngucapkeun kana eta niat ku lisan. Anu tujuanana keur nulungan kana hate bisi malaweung. Sehingga sakali deui
ari pengucapan kulisan mah teu disyaratkeun kudu bareng jeung prak migawe. Da eta mah lain hakikatna niat pengucapan kulisan. Lamun gerentesna hate nya eta mah wayah syarat kudu bareng jeung mimiti migawe eta perkara anu rek di niatan teh. Tah lamun dina wudu iraha ari waktuna niat, waktuna urang ngagerenteskeun sajadek wudu teh atawa sajamikeun hadas leutik teh iraha wa waktuha ari waktuna niat mun dina wudu ieu ingda gosli awali juz'in ketika ngumah bagian nu pertama minal wajhi tina rarai. Jadi waktuna niat teh mun dina wudu mah ketika ngawasu bagian pertama tina rarai belah mana. Tegasna mah mimiti rarai di kumah hate nah maksud sajarek mimicieun hadas leutik gitu atawa sajarek migawe wudu. Begitu rarai mimiti di kumbah. Sabab ari ngumah rarai teh eta teh kawitanana pagawean wudu. Berarti lamun memehna mah teu meunang lili. Lamun tah mah memeh ngumah rarai hate ngamaksud rek wudu eta can jadi niat harita. Can dianggap niat, karek disebut ajam dan can prak kuduna. Nah begitu mimitian prak wudu, nyata mimitian wudu teh ngumbah rarai. Mangka harita hate ngagerentes saja digawe wudu. Gitu. Tah eta teh kudu ditekankeun ka barudak anu di alajar wudu. Supaya ngabiasakeun ngabener niat di awal geus bener waktuna niat geus pas. Jadi ulah malaweung ceuk paribasana kieu atuh dina sapanjang wudu bisi teu kuat fokus hate teh kadang ingat karitu ka dieu keur migawe anu sejenna minimalna dina awalna mah urang teu ingat kana hal-hal sejen tapi fokus sajarek wudu kitu. Kitu teh maksudna pangna niat disyaratkeun di awal pagawean. Sekirang bara cek bahasa urang kirang bara dina sapanjangna pagawean hate teh fokus teu inget kana hal seje. Atuh di awal cing fokus hate teh di awal pagawean. Jadi sebenarnya mah ieu teh geus diringankeun ku agama. Nepi ka niat teh ngan ukur disyaratkeun di awal pagawean. Coba lamun disyaratkeun kudu ayana niat dina sapanjang pagawean, aduh bakal loba anu teu sah gaweana keur nisbat ka urang-urang anu hatena ngaco kene. Jadi cukup di awal. Tah lamun wudu mah waktuna niat teh ngawitan ngawasuh rarai. Begitu rarai di banyur, hate teh fokus sejak micieun hadas leutik cek hate teh. Jadi urang teh ieu teh rek micieun hadas leutik, gawe ieu teh kitu. Kitulah niat-niatna sebenarnya. Nah urang ieu teh gawe ieu teh rek micieun sejam micieun hadas leutik. Tah lamun geus kitu mah geus teh kudu bolak-balik deui kan. Bisi was-was. Sok aya anu kasarang ku was-was acan ge kan kitu. Lamun lesot dina istinja, salamat dina istinja, sok datang deui dina wudu, eta dina niat, kadang-kadang sok datangna setan. Dina waktu erek niat, nepi ka ragu-ragu teh bener ieu teh henteu niat ieu teh kabawaan teh sok kalah kitu. Eta kamari diperingan tah pokokna nu kudu ka maksudkeun ku hate teh dina wudu mah pilihan. Nah rek sejam micieun hadas leutik tau sejam gawe wudu fardu jadi lah. Sekali deui waktuna niat teh dina nalika awal pagawean. Tah lamun dina wudu mah awal pagawean wudu teh ngumbah rarai, maka niat teh ketika ngawitan ngumbah rarai. Berarti engke lamun dina tayamum iraha ingat teh mana pagawean awalna tayamum. Mun dina adus iraha waktuna niat amun adus ingat iraha mimitina pagawean adus. Salat terus ya kahareupna setiap pagawean-pagawean anu ngagunakeun niat sebagai rukun, maka waktuna niat teh di awal pagawean eta ingatkeun. Ngan ku sabab ieu mah pan keur ngomongkeun masalah wudu,
Mangka nu disebutkeun awalna pagawean wudu teh ngumbah rarai ghuslul wajhi awal pagawean wudu. Jadi atuh waktuna niat ge ingda ghusli awali juz'in minal wajah. Ketika ngumbah bagian pertama tina wajah. Sok hate niat fokuskeun sejak migawe wudu fardu. Tos taberes masalah niat. Kitu niat teh. Jadi weuhkeun deui ke urang. Mun urang wudu kade poma. Ulah malah dina awal pagawean wudu yakni dina ngumbah rarai kade urang kudu nganiatan sajarek wudu. Adapun ari kadituna mah nya kari laksanakeun pagaweanana. Itu entah ayo nawaitu-nawaituan kan. Terus di palabah tadi teh ngucapkeun nawaituna anteu kudu barang yang ngumbah rarai ya ngucapkeun nawaituna. Da tadi oge pan talafuz biha mah sunnatun. Jadi pas nyokot cai oge jadi misalnya urang teh bari nyuk cai lamun nyuk teh mah nawaitul wudu'a bari nyuk cai. Nya teu naon teh kudu balik deui. Bising kieu kita mah aduh salah euy nawaitul wudu'a teh ieu teh keur awal keneh. Balik deui nawaitul wudu'a teh teu kudu kitu ilapanna mah. Geus sakali oge. Da keur ngalingan hungkul bisi hate keur malaweung dielingan kulisan teh nawaitul wudu'a tah hate urang teh lamun kawas nu malaweung teh mah supaya cenah ngarenyag. Jadi sadar nya panaon teh bade wudu ya teh. Jadi begitu beungeut dikumbah hate teh geus fokus sejak micieun hadas leutik. Karti mah engke ulah bulak wae ulah aya anu nepi ka kaserang penyakit waswas itu. Kade. Tos eta artina niat. Ayeuna urang asup kana kecap tartib. Da dina wudu teh fardu kagenepna kudu tartib. Naon sih anu disebut tartib? Wa tartibu ari anu disebut tartib artina tartib alla yuqaddima udwan. Eta jelema teu ngaheulakeun hiji anggahota nu kuduna paneuri ala udwin ngaheulaan anggahota nu kudu ti heula. Asa panjang make nu ieu mah nya. Padahal mah kieu we atuh ngarah deet mah arti tartib teh. Tartib teh mi ulah ngaheulakeun nu paneuri maneurikeun nu ti heula. Ulah kitu. Kuduna kumaha atuh ngaheulakeun nu kudu ti heula maneurikeun nu kudu paneuri eta tartib. Ulah ngaheulakeun nu paneuri maneurikeun nu ti heula. Ulah tartib mah ulah ngaheulakeun nu paneuri maneurikeun nu ti heula kuduna ngaheulakeun nu kudu ti heula mandeurikeun nu kudu pandeuri. Tak sok diterjemahkeun tartib teh ku kecap nyusun. Jadi kudu tersusun. Tah, engke aya pagawean ibadah-ibadah dohir anu rukun nate termasuk kudu aya tartib. Tah kade artina ieu. Di antara nangke dihareup dina tayamum tah aya tartib. Dina salat aya tartib. Tah maka lamun manggih kecap tartib artina nyusun tertib. 1 2 3 4 beruntuy gitu. Lamun dina wudu kumaha nu dimaksud ku tartib teh? Nya ngalaksanakeun pagawean wudu anu opat tadi secara berurutan. Dimulai ngumah beungeut, lanjut ngumah leungeun, lanjut ngabaseuhan sirah, ditutup ku ngumbah suku. Jadi ulah diacak gitu urutanana. Tah dina wudu teh tartib jadi fardu. Artina sanajan nu opat dipigawe le. Nu opat perkara eta dipigawe, tapi lamun henteu tersusun henteu sah wudu. Da eta tartib lain-lain sebatas sunat tapi dijadikeun fardu. Lamun awe aya kajadian jelema wuduna teh teu tartib, tah ieu jawabanana kudu dirinci heula ku urang. Lamun jelema wudu teu tartib, tuluy we langsung iniet manehanana teh. Nya geus ku urang tentukeun wudu eta jelema teu sah. Sabab aya fardu nu tertinggal ya eta tartib. Kumaha lamun teu ujug-ujug init misalna, kaos tadi teh jelema teh mimiti wuduna mah bener mimiti mah kukumah beungeut ngan tina ngumah beungeut loncat kana ngumah suku tuluy ngusap sirah
kakarek ditutup ku ngumah leungeun. Kumaha tah? Mangka nu diaku kakarek ngumah beungeut ngumah leungeun. Sehingga wajib manehna ngalanjutkeun pagawean nu satuluyna nyata ngabaseuhan sirah ngaulang deui jeung ngumah dua suku. Jadi henteu kudu ngaulang ti awal. Lamun henteu kitu mah kapisah ku waktu lila. Begitu beres teh kitu ngahulang nah. Hanya wudu teh kieu urang teh. Tah henteu kudu ti awal. Lamun tadi meureun ditutupna teh manehna teh ku ngumah leungeun. Maka nu diaku teh kakarek ngumah beungeut ngumah leungeun. Wayahna nu dua deui diulang. Arti teh? Man kadenya penempatan tartib teh dina pagawean anu wajib. Nyata nu opat tadi. Adapun dina pagawean sunat mah nya henteu wajib tartib atuh da sunat pagawean. Nya pan lamun ningali mah geure dina pasunatan ge mun diruntuykeun mah meureun ku ngumah dua leungeun kan. Siwak heula siwak ngumah dua leungeun ka kamu ngasupkeun cai kana irungan gitu. Kumaha lamun anu ieu teh henteu ngaruntuy, nya teu kudu diulang deui marone asal kapigawe we. Terus di antara pasunatan teh ngusap ceuli, ari ngusap ceuli teh ningali kana tuntunan ti ulama mah sabada ngusap sirah memeh ngumah ceker ya sikil. Kumaha lamun jelema memeh ngusap sirah geus ngaheulakeun ngusap ceuli. Aing geus ngusap ceuli kakarek ngalaksanakeun ngusap sirah. Nah hakur diulang deui ngusap ceulina henteu kudu. Da ngusap ceulina mah eta mah termasuk pasunatan. Meskipun dilaksanakeun lain dina tempat anu dianjurkeunana. Arti teh. Jadi anu wajib tartib mah pagawean anu fardu, anu wajib kudu tartib. Nyata ingatkeun anu fardu ngumbah sarai, ngumbah dua tangan, ngabaseuhan sirah jeung ngumah sampean. Eta wayahna kudu nyusun. Lamun teu kitu teu jadi. Geus beresnya masalah wudu berarti hanya tinggal dua deui bahasan teh. Nu ngabatalkeunana jeung syarat. Tinggal dua bahasan deh wudu. Nyapan syarat nancan. Nah, da engke syaratna wudu mah bakal digabung jeung syarat adus sabab sarua. Syarat sahna wudu jeung syarat sahna adus sarua eta-eta keneh. Mangka dina ieu matan diteuneun paneuring ke. Digabungna teh di ditu dina deukeut bab adus. Syarat wudu. Nya. Heupan aya kuduna mah syaratna dicaritakeunna teh heula kuduna mah. Memeh nyaritakeun fardu teh kuduna mah nyaritakeun syarat heula. Ngan kusabab wudu jeung adus syaratna sarua ngarah teu olok. Jadi supaya ulah kieu nyaritakeun heula syarat wudu engke dina bab adus nyaritakeun di syarat adus tangara ulah kitu. Maka syarat wudu dipaneurikeun nerangkeunana digabungkeun engke dina deukeut bab adus. Da syarat wudu jeung adus sarua eta keneh. Itu ngarah ente paham. Berarti pembahasan wudu sakade tinggal dua deui. Nyata pembatalanana sareng syaratna. Man memeh eta engke bakal aya heula pembahasan air. Kunaon make ngabahas air? Sabab alatna wudu teh air, tidak bisa dengan alat yang lain. Maka sebelum masuk ke pembahasan pembatalan, bisi jelema ujug-ujug rek wudu aya caina can pati nyaho nu kumaha. Maka diselang heula aya pasal pembahasan cai. Tah kitu pangnenyeun pasal-pasal kitu teh ulama teh geus meunang ngaruntuykeun. Nya? Salun al-ma'u qalilun wa katsirun. Wallahu a'lam bishawab.